di zaman kureker ngorang makapan larangan begitu naik deka Bandung teh deka Bandung lantaran aya isu loba anu ngajualan itu gambar-gambar bugil eta di bus polisi. Masya Allah, tukang-tukang dagang coba didelet, tukang rokok, tukang majalah takut ada yang jual gambar-gambar. Ya Allah ya Rabbi, keur kula masantren di Garut lamun deka Bandung jurusan Cicaheum atau Bokbon Kalapa eta dioperasi heula tadi mobil teh operasional besi aya nu ngajualan kos itu lantaran dilarang ku negara. Di Cicaheum ka Tasikmalaya naik bus deui besi aya deui polisi kuari mah polisina nu mereang itu ada ya di HP polisi gak aya goblok dibikin ke babaturanana ambal aya. Ini kumaha negara orang coba ayo.